konco ya inggih kumpul inggih mangga konco ya menang bejati salah saurang juru talungtik yen poe ieu bakal datang kiriman deui ka sisi basisir anu kakenaan ku musibah kanza ya kulantaran jalana kabeh raruksak sasak-sasak raruntuhan kanza aing api-api rek nepikeun eta harta kakayaan padahal dipengkolkeun keur kapentingan kuliah lamun teu kitu aing ti mana nyatu kanza sabab dina zaman kiwari moal seubeuh beuteung lamun teu bari ngarugikeun batur kanza kadar doraka kumangke ya mengpenghirup kanca mengpenghirup hayo kumpul Ramang sadayana dulur-dulur aya pangesto ulah aya salirana mah mojo euy anu
Kade dihareup aya Pak Alit. Di Polda ulah bebeja uing dek ngebega. Oh. Alah. Ayahku genah. Ajeng patokan mah kitu dah. Oh, kantenan. Hirup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar. Kantenan. Tah, nu macak ulah boga pemajikan kanu arah rawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya. Tak kitu ayah dengekeun. Singga beleg dedeleuan aya. Alah. Dalam ngadengekeun kata-kata juru kawih nalari mah. Jara sok sakali deui. Hayangku ieu hayangku Neng Nu. Patek kaden anu mulia. Tak gini, Dan tulebang kugodana. Tapi niat gede kebang. Kantenan. Kugodana. Tak gitu deh. Kugogoda ulah hebat sabab patekadan anu mulia masuk lo bawa gogodana. Eta ku diomongkeun. Nya. Tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiarana. It's not the song but the singer behind the song. Jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyina. Da loba ayeuna mah. Artis ongko. Nyanyina alus, aktingna hade, tapi dibui karena narkoba. Lebar pan. Naudzubillah summa naudzubillah. Hah? Is not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang diberi bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan.
dagenah atuh kata-kata sinden sorana ngeuna atuh geura sok sakali deui gumelar di pawenangan tak geuning heueuh ulah rikman aing-aingan heueuh gadah nyieun kesayan di dunia orang barang cekek wae ku aing sinden gitu nah sia tadi kumaha kata-kata Nabi gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan terus ulah nyieun kaawonan nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh tersinggung gua mempenghirup teh kumpul euy sia nanaonan teh mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kendangna asli heeh di meeting ngiga pongawa nepi ka satria nepi ka ngiga dorna kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah nah atuh meunang lain teu meunang belegug coba eta sora deui ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah aya kamajuan ai batur aya kreasi inovasi nu anyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi bararaeud aya kamajuan kitu sariring kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon wah ngagugu wae tetekon naon urang teh kudu kolaborasi peningkatan ayeuna mah zaman kolaborasi manehna ngomong luar tina cecekon nambah heula aya sound system eueuh memeran ge bae dieu patomrak ge bae dieu
papan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngiglan calung wae atuh ngiglan zaman sakali-kali. Lain eta ai kana seni resepsi mah hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang hayang beunghar tina ngadalang ini hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah asa teh meunang ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelemana ngagedean lain bareuh ku panyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah pangeran mamurah asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu monokan goblok deh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang ge oh bereto itu loba panggilan ka maneh minang dipanggil ke kantor polisi ngadalang lain masih mau ke radio oh ampun kudu mode kieu cek raja teh ya patih ka dieu kahareup tah sorana kitu tuluy patina teh pauleun pan beda sing maneh hahaha patih ka dieu kahareup kaulah nun Gusti aya pikir saeunaon tuh da ngageblek bae atuh nu penting mah loba we nu manggil ka aing sing sok sia kumaha ngadalang caritana naon lalakon Bang Narayana teuh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun ngabang Bang naon jadi Narayana jadi kana arimi Gatot Kaca bae itu kumaha aing we lah
Ai Bang Narayana teh naon? Eta teh Bang Narayana teh Panu Dewana teh keur ngora. Kresna keur ngora, goblok. Mun mah da aing mah yang Panu. Teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh. Coba. Nya. Ai Citra Yuda teh Duluina Roy Martin. Ampun. Duduh teuing kasep Gatot Kaca kapayun anak king. Saha teh? Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sada nu geuring? Gatot Kaca anjing nengke konoha tuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater. Sia teh dah baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon Ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Nya. Aya naon deui ibu ka Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararate dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek kitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu ngaok mobil kendaraan aceuk. Aduh, wah, aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup aceuk. Da geus tengah peuting ieu. Coba. Duh. Aduh, coba teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Harimi aing mawa belut. Bisi rek nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh saja. Coba. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu lalawara. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Ih goblok. Coba teuing. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea Rayi kaula nuhun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi sagageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar. Yang kaharep deuleu yang. Saha teh? Semar anjing nengekeun. Waduh. Aduh. Hei, celalakur euy. Saha teh? Si cepot anjing nengekeun. Waduh, acuh aya si robot atuh. Alah, dawala, ka dieu dawala. Alah, aya naon, ha? Nah, saha teh? Dawala. Gareng, ka dieu gareng. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si gareng. Coba. Aduh, coba teh gareng eta teh naon menerangak gak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas rongeng si madu. Coba.
nya rame henteu goblok teu rame teh. aduh kulantaran ieu ceuk Bapak hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak hajatna nyeuseuh ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minakan hajatnya? Hapunten da nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade ngabantuin sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayagan wayahna we, panayagan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira tah urang? Duh. Ini aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapur atuh. Naon sia teh? Heuh naon? Wah, aya naon ieu Gusti nu saleresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, cenah kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lanan tenang we dah aya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh euy. Moal diganggu. Sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeuna eta mah. Aduh, lain aduh. Engke geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, geus aya deui mah dibikeun ka maneh. Naon teh maksudna? Ah, kitu anu mah. Teuing bener teuing henteu. Ai maneh saha ngaranna tuh? Saha? Alit. Oh, lain ini namis leuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing mentak kodeuna we kumaha atuh? Begadang jangan. Oh, Roma, ngaranna teh Oma. Oh, nya cek aing oge Oma. Tina lagu kapangina teh. Oh, Oma.
kurang mana deh mana deh Hah? Oh Cikampek mana di mana oh Bogor Jabong Haniwung Jamelaer kurang sampih Layung Grup lain bayang Wanaya lain Cici Cangkurileung banyak yang ngaran lemur Cici Cangkurileung Suka cuma tak kode deh di mana lemur teh halo Pak oh Bandung oh orang Bandung saya teh oh kan Bandung teh lega di mana di Bandung na di mana di Bandung na oh Banjaran Daya Kolot Ujung Berung Cicadas Geger Kalong Purwakarta nah saya tenang di mana di Bandung nanya di Daya Kolot lain Ciparai Kiara Condong sakit Bapak Haji Sidik ini aku lagu dewa tuh Boronong ke Majalaya Ari kukat-kukut kana naon maneh teh resep teh hah oh roti lukut babu oh manuk naon anu sok dikukut ku maneh teh manuk naon naroba manuk cek atuh iya anis hah bincarung toed oh iya jalak kabasna mah walet oh walet eta di sadana meureun piur kutututut menuk naon teh Cangkurileung manyar piit dikukur titiran buuk gajah oh ini lain manuk gajah mau pengen hese aja bro jauh alah ketipu siya ku aing geuning bisa goblok sia geuning bisa sia teh puas ya kataripu ku aing oh alah
paingan gering da poe ka tukang nanti itu teu aya sasaha pengen jembling sakit cara duh padahal geunah wayah ngigal duh lain naon maksudna lain aing ngigal mun nu ngendangan sakitu kena beberebetan tah eta mah geunah kadenge aduh geunah nuna aduh alah nikmat aduh alah tau siapa mah eta sorasina nu pikeun ngalakeuna gitu Nah, Aisyah. Hei, geunaheun euy kenang mun ngaberebet kitu coba da teu disada. nah sia teh sorat teh gede-gede teuing Pajar gede jadi si budeg. rombongan ti mana teh kendangna nepi ka rame kieu Berlin Berlin Guru Group teh hah Berlin Group Berlin Guru geus ka sohor coba di Bandung mah robot Berlin urang mana teh robot teh ih Aya budegna naker si eta. Hah? geus diuk-diuk diuk mun geus panen mah dibere ku aing tenang we Ya, da teu nyambung si eta mah. Kumaha kadengena? hah Sia budeg naker. innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya teuing Naon si teh? teu sangka euy bapana maot saha goblok keun atuh cing sabar we cing sabar we da bakal katuturkeun ku urang ge lain bapana maot sia nu budeg doakeun ku urang bapana sing ditampi iman Islamna cuh si Haji eueuh nu maot goblok panyawatna naon Parah pisan euy. wah teu mungkin sia tina roromeheun maot Ya, kemana karep? cigana aing babarengan jeung nu kieu Naon? moal teu TBC 3 bulan deuleu heeh nya kaping sabaraha naon 40 na aduh teu maot goblok wah tuh lami keneh 18 dinten deui mah nu maot goblok nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna ajek kabeda-beda teh sate budak teh keun bae nah maka diceung-ceurikan segala ngare hampang ka ituna ngur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna ajik tah kitu amin gitu wah parah pangulikeun udu jing sabaraha batang mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah kana baraja Aisyah ngigal naon itu papatong ini gede sugan aing ngigal sia teh Kadeka jong-jongan teu. aduh goong ini alus euy Salirakeun
lain gong teh anjing babaturan sia Jaraga kedah dijaga. Sing sadang ngajibaraga. Leur teu beunang euy. Disangka benih aing aduh. Ampun. Begal-begal anu ngariung mung pulung bade nyebarkeun sajumlah balad-balad ka masing-masing tempat. Kunirahangan dika. Kumaha ya? Dinten ieu urang kudu operasi. Kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu. Mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP. HP wae susah atuh nyieun we teh. Geuning di Cipatat lo Banggarantung Barodas. Tape goblok teh mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Ca teh mah cape. Ai cape masuk di sambal. Cabe teh mah. Cabe masuk di bose. Beca teh mah. Sia teh. Ai beca mah anak buah urang. Ish. Tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu. Kumaha? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura, Amarta, Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Heeh. Ta urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaeun? Paksa. Kumaha lamun ngalawan? Gelut. Kumaha lamun eleh? Kabur. Atuh moal nyatu meureun. Wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu. Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek. Heeh. Tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram. Munafik sia mah geuning dibere rezeki mah dihakan. Ari lapar. Juh, meni geuleuh ka sia aing. Ngebon teu nyawah teu aya nu mere nya dihakan atuh. Heuh apan eta teh ladang ngabega. Ah, teu nya, da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sejauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka unggal imah keur harare es cokot. Hartana. Akan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah.
Doraka sarua ngebangsat ngaranna ngebangsat beleguk teteh satina kabinda-binda teuing ngomong kemana karep sih teh nah make kemana karep make jeung kudu mau anu keur hees lain kitu carana doraka teteh dulu sarua jeung maneh ngabega ulah teteh kumaha atuh sangkan eta kieu ya carana pan loba warung tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong bawa ngobrol kanu rada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan eta mah lain mau eta mah nyokot kanu keur bongo sariwana goblok alah salah kabeh oge lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh kumaha atuh neangan nu hajat rek ngapayang cokotan pamanyerna dong ditepikeun ka dalang mah tah geuning eta gampang usaha teh ayo tapi kau nu baraleki gampang Junet iya tah kitu ayeuna teh deuleu hayu urang pegat ku urang anu rombongan nu rek mawa hak-hakanan papakean obat-obatan deuleu anu rek nyumbangkeun ka jalma anu kakeunaan musibah siap ayo pada lumampah ini siap ini